Abdi nabilang lain satu mana abdi salamaya jadi salaku arwana Abdi Kamaluda salaku kumbang karna. Abdi Dwi Saromaharot salaku Rama. Wilujeng Dakseni. Rama jeung Lesmana masih di pangguangan. Kakang Prabu pangnewakeun kijang perkuring. Tapi upami kakang miyos saha nu ngajagarai. Teu kadahariwang kakang aya keneh Lesmana. Mohon rai. Rama indit waktu geus kaliwat tapi Rama can mulang. Lesmana teangan Rama. Mohon. Nalika Sinta nyalira Rahwana muncul sareng nyobian nulik Sinta. Kuring Raja Alengka, jantel garwa abdi sareng sumping ka kerajaan abdi. Makhluk jahat tinggalkeun ieu tempat sateu acan Rama jeung Lesmana sumping. Kuring henteu sieun. Rama balik ka dieu, Lesmana di mana? Hahaha. Sia hayu atuh. Rahwana nyadak Sinta ngapung ka Alengka. Sakedapan Rama jeung Lesmana mulang. Kunaon anjeun ninggalkeun Sinta, Lesmana Sinta pasti sieun. Akhirna neangan Sinta. Sinta di mana anjeun? Sinta Di jalan maranehna papanggi jeung hiji kera. Tuluy menta tulung pikeun manggihan Sinta. Kanoman tulungan abdi milarian istri abdi. mohon abdi bade ngamantosan anjeun maaf. Haneman berubah jadi monyet leutik sarta ka tempat Sinta. Saha maneh? Abdi wanaman abdi sumping kusabab pamenta Rama pikeun nyelamatkeun anjeun. Maaf. Abdi sieung sareng sedih pisan. Punten bantosan abdi keluar ti dieu. Sing sabar atuh sukadak deui margi Rama sareng Lesmana sumping ka dieu. Rama jeung Lesmana indit ka Alengka bebarengan. Balikeun Sinta. Tong ngarep-ngarep anjeun bakal maot. Rama kumbakarna adi kuring. Paehan Rama jeung Lesmana. Kumbangkarna ngamuk terus nyerang Rama. Rama ngalempar papanahna ka Kumbangkarna. Akhirna Kumbangkarna pae. Aduh kakang, anjeun maot dipaehan ku manusia. Anjeun ngajadikeun kuring sedih Rama. Rahwana narajang duanana silih serang. Lesmana nyoba nulungan Rama. Akhirna dina waktu eta Rahwana eleh ku panahna Rama. Ayeuna tiluanana bisa bebarengan deui. Kuring moal ninggalkeun maneh Sinta. Hapunten ieu kabeh salah abdi.